Masih stay oke, kita terus kedengar tos. Yang saya apa barong? Barong. Oh juga mana barong. Itu harulah mana barong. Aing seru jeung barong. Lagi yang awal atuh. Jeung Afgan atuh. Oh, tapi ganteng. Sugan teh delon. Sama onel-onel. Tah, ieu Kak Kasep kan di area esok aya barongan. Eta teh cenah sejarah mistis nanti luar biasa. Sok Kak Kasep apa teh naon? Ari sanyaho urang mah. Jadi kumaha nya? Eta teh wujud gitu jadi nanti perwujudan ti non makhluk itu lah jadi dibentukkan barongnya sama supaya iya ukur supaya serem supaya rame gitu orang mah nu apa gitu Tah ayeuna urang tanyakeun kanu sering aya barongnya Kang Abila kumaha tah pendapat Kang Abila pami sejarah mah nya ampun baru eta mah abot Kang Abi mah cuman aya salah satu seniman kantos nyarios pangersana Kang Anggi Nugraha di lingkung senirak Jota Putra sama Martos Kang Anggi idola namanya sama Martos saurna sana kapungkur nuju nya sesepuh nuju aya perjalanan spiritual ke satu daerah salah duka naon gitu cuman katangkap ku abi pas nyarios Kang Anggi gitu di tengah-tengah laut teh aya anu muncul cuman nu katinggal teh pipi irung terus ieu nangkul gitu tah bentukna juga kitu saurna tapi ai pami non filosofi nama inti nama aya babaraha ieu nanya sinu barong versi nanya ya beberapa versi cuman anu paling ngena di abi kanggo versi eta kan aya barongan aya berok eta di Cirebon berokan eta hampir sami bentukna cuman filosofina sae gitu eta jadi urang teh ninggal seseorang teh ulah tinu perwujudan ieu secara fisik bener kan ayeuna barongan atau barong katingalna sok pikasieun seremnya karu tapi kahayangan tapi sieun gitu tapi di jerona aya hiji jalma anu sadar anu hatena murni ka eta urang ningali jalma eta pangitan kamu jantan filosofina Kang Abila ulah ningali tinu luarna sajelema mah nya tuh sama dal ayeuna tinu warna aya warna beureum urang teh kudu aya kawani hideung tah naon eta hartina kawani teh seueur eta filosofina sebenarnya gitu cuman anu lebih ka intina mah bahwa urang teh ulah ninggal perwujudan segala sesuatu ge ulah ninggal tinu wujud luarna tapi tinggal di jerona di jero barongan teh aya hiji manusia penuh kesadaran hati nurani anu saya jero bener mantap jadi amun urang ningali bentuk wujudna unggul gitu bagaimana gitu orang bisa mencintai Tuhan kita yang tanpa wujud kadang-kadang kan seperti wah jelema eta mah tatoan cenah sieun bangsa sakaya kan kitu jadi identikna kanu premanisme padahal oknumna eta mah ieu kan padahal kan pencipta seni gitu jadi seni lukis tubuh teh tato itu seni bener tato dikaitkan dengan preman lamun preman dulu anggar mal manfaat tato rek tato naga rek tato mau bijil tak mau gitu mun bijil masih nah gitu sebenarnya lamun bijil mah kabeh mah rek tato yakin urang ya lamun misalkan tato bisa bijil pakai tato bidadari we ditu kan babari bisa kawin sih emang pada gua kabogo sih masih kawin waduh sekolah teh gitu ngarapun teh gitu pan 2022 mah ngene bejanjan nih sih umumkan wae kurang asa di dua episode ini jomblo suntik mati untuk mengurangi populasi penduduk masalah sabaran aja eta saraya dangder Kang Abila
iya selain tireaknya kesenian kasurupan teh ya deui tarawangsa misalkan. Cuman beda caranya pemain tarawangsa mah kan non di sandungan sorban heula salendang sorban tah kakara ninganan tilami teh kaul tah bentena sareng reak eta kasurupan sareng dinu tarawangsa teh kumaha nya tadi teh anu cek abdi teh ya sebenarnya sama tapi kurang mengikuti alunan tempo musik eta. Contohnya kieu kayak kan tempo cepat urang kan aya nu jadi teh pencaksilat kumaha tapi kan tinggal tarawangsa begitu mendayuna eta si tarawangsa urang teh kan joget sok tinggal kumaha we sepuh kitu tah si jari terus ngangge selendang kumaha we sepuh kitu ibarat kitu cek abdi jadi urang jeung tempo musik teh menyatu teh nu banyak berarti nyurup teh ngahiji lah gitu urang teh jeung dimensi itu teh jadi aya ngahijina di dinya gitu model itu kan menjang aya di ujung berungnya aya kene aya lagi aya mah kan beda deui eta jadi hampir samina sareng karyaknya dinu kasurupan apa gitu oh eta benten-benten kan mun aya benjang oge kabagi dua aya benjang helaran aya benjang bulat oh benjang bulatan kieu kan nya mun real fighter atau real fighter nya tapi eta abi Kang Asep gaduh pengalaman lucu lah aya geuning di benjang bulat ya jadi kan upami aya benjang bulat kan sok diwawarkeun kan pabuntung yo gelingan lembur bari ditakolan tah si benjang teh kan pabuntung teh yo cenah di dieu rek aya benjang teh penting gitu inisiatif lah datang gitu kan datang rasa panas ningali batur ieu can apa kumaha carana itu kan ningali batur ibing lah kiset bari tungkul da ibing di luhur teh dinu nya dinu kalang lah gitu kan ieu bari tungkul aya lawan teu ya meuteun nih mundur ai langsung ieu namanya tek punten kitu cabi teh kieu pas nu capung padahal mau rumput atuh teh itu lawas lagi bener aja nih lawan temenan di luhur teh lucu iya di mana mata saya teh kudu latih bener eta bakat gugana tepat banyak kan ai pasti tiampa jago pada ieu ceuk teh punten ceuk turun deui aneh eta itu teh ukur beneran non remeh dipacok nih remeh dipacok gitu lah kan juga si Dono tuh tapi ya resep gitu kapungkur eta mah nuju nembean terang gitu tapi pas itu lah ninggalin resep gitu tapi kan dari benjang bulat mah teu kasurupannya bentan serang eta mah benjang bulat lebih ke atlet olahraga gitu fight jadi maksudna seperti silat anu ditabehan teh pangitanya tapi eta mah langkung jika kumaha nya tapi ge pernah ningali tas bulat teh ngapa pokona mah teu diacup geunan nya seperti donat gitu jadi lamun kurang wani misalkan tos wani tos sorwatsit ya boleh langsung dibuka baju di istilahnya di pesek itu jika peuting pesek Bang Didi ayeuna Kang Asep naon ka ide sebenarnya mau ngomong bingung sebenarnya ya teh bingung berapa yang parah lah Kang Asep Kang Alhamdulillah gitu Kang Asep hari Kang Asep kan pernah kasurupan pernah sok jujur sih ya pernah rasana kasurupan kumaha sih dari awak atau henteu kumaha tiis abis tiis panas tiris iya kan surup iya kalau diuyup kan es eta mah sirup abc aduh tah kumaha Kang Asep rasana gitu hari masalah orang mah pernah ngerasakan teh gue poek we anu ka tinggal urang poek tapi iya ngadangu nya jadi kuping mah ngadangu panon poek mulut mah teu bisa bicara gitu mana kieu
si sange kan body we Hari debus kumaha debus? Kang bilang bisa debus Oh, biasa debus ya? Yang mana biasa debus? Oh, sudah pernah ngadar setung. cenah mah Kang Ripa teh biasa nyanyi lagu Cina. Tapi abot. Nah, Kang Abdillah eta pendapat pamiteran ya mah pamiteran. Eta kan debus kuat ya. Ditutup ku bedog teutera terus di naon namanya teh dicocok ku paku teutera ditagih hutang teu mayar. Teu kumaha? Mana ya aja mana geus balik. Kalau iya jangan mana debus. Kamu kadugalan ya mah. Kadugalan. Kanal kulit. Kayak di kanal kulit banget nih, kanal kulit bawah. Nah, Kang Abdillah, nah bat bisa tarareas gitu sih kumaha teh? Eta mah panginten istuning ilmu Allah panginten. Ilmu Allah. Da aya deui emang nu kuat, da segala rupa kayak kalau di Indonesia mah panginten. Ilmu Allah ayo tembus mah gitu. Kan kadang-kadang oge aya nu nyebut termasuk jin jadi Kuat tadi. Gitu wah, sama hidung. nah gitu. Sebenarnya mah ilmu teh aya nu hideung, aya nu bodas. Kumaha urang make kena ibarat peso nu seukeut kitunya nu paragi upami dipake neuteukna kan nu bener eta jadi faedah ka urangna dipake ngeureutan naon atau kumaha pake masa eta jadi faedah. Tapi upami ditusukkeun Ka jelema. atuh kan jadi dosa. Peso jadi jos. jadi Kita kain faedah, modar dah. Oh, jadi saudara sama panginten intina, Kang Asepnya, Kang Abdillah, Kang Ripa, intina dinu ilmu teh teu aya nu hideung, teu aya nu bodas, cuman kumaha urang nyanakna pangintennya. Ngagunakeun anak kita mawana ka mana gitu. Nah, dibawa balik, nah dibawa ke pasar gitu. Nah dibawa masjid domba. sapertos jang jawokan aya anu jang jawokan asihan aya anu nyebat eta ilmu hitam leres teh Terus, nah tapi Kang Asep abdi mah ninggal dinu segi naon bahasana nya Bahasa Arabnya. sanes pabijang jawokan mah Sunda sanes Spanyol Ada orang dengar di kalau kita cara mataran make nu kitu orang pahami. lain mahnya aya di najang jawokan aya tulisan apaan wasafa da dengareun tapi aya anu serpan aya dan Aneh tuh gaul. sebenarnya eta teh suatu sastra orang-orang terdahulu bagaimana mengungkapkan dirinya gitu. Jadi si jang jawakan eta misalkan Amitsun kaparalun Kagusti numpang suci jembar junjunan ka segala sakuliah alam Nabi Muhammad SAW tan eta kan tos sidik anggar ka pangeran tapi kan sok aya dituan eta karena aya subkultural ti budaya Sunda. Ya. Sabenerna gitu aya tawasalan geuningan anu kieu bul kukus mulun ka manggung anu kitu sebenarnya mah kan eta secara tidak langsung pembukaan secara ngayekeun ku bahasa Sunda. Tah aya oge pembukaan anu naon namanya teh anu ku asma lagu aya Ya kidung contohna lagu kidung Pangaja kidung Pancasila kan eta sok aya di najang jawokan nya berarti eta teh panginten ungkapan zaman sastra anu dikembangkeun zaman kiwari nya tika pungkur salaresna mah. Jadi dipercaya si sastra eta teh ngagaduhan energi. Contoh lah kieu nya urang upami ngalangkung kanu aduh puntennya ieu mah sanes kumaha mantun aya abdi mah cuman ieu mah kan penjelasan anu terang gitu kan ya bener kita bisa upami bade kanu keluar kumaha gitu nya urang kanu angkat-angkatan atau aya nu dipikasieun kan ai sepuh sok ieu aya nu nyebat kieu mau nangtung dina irung gajah depan dina tarang goyang asa di tukang wana-wani wae Anjir, tawana tuh, ini tahu. tah itu kan aya sepuh anu gitu kan bener aya aya anu aya oge nu kieu naon namina teh anak monyet anak bagong tah tah Ada manusia. jadi sebenarnya ayo ya eta bener jadi sebenarnya kan ya
ayo pamit ditaluntik tinu segi bahasa anak urang pedar hiji mah mau nangtung dina irung. Bila aku mau nangtung dina irung. Kan eta teh sastra puisi sajakna dahulu gitu kan ya. Memberikan energi urang teh meh wani tah mesimaan gitu. urang teh meh wani ka mana teh ditungtungan mana wani wau. Jadi sakabeh makhluk anu teh kudu urang teh wau jeung eta jadi moal aya naon wau ibarat urang mau jeung Asep. Oh, gitu. Lagi nyam duit tunggu. Aman, mau Aman. Matak mana kalau mau bisa kenalan lah di ngomong teh. Halo mung, Kita sih bilang siapa? pengalaman di luar jero matak biaranan Asal. Nah, kalinya. di luar teh naon sok nyumput ieu mah teu mayar motor 4 bulan Ayo mana we teh tirakat aya abdi mah nyumput Aduh, siga kami kan wae. Berjalan di Cicadas, Cicadas Pangeran. eta mah lain naon lain ngabohong politik jadi kantosnya di leuweungnya Ento. kantos bohong aya mau ngaku eta mah Maksa sih ya, Pak. kantos Ayo mana yang buat disebut Wahyu si Malakama tak kumaha so. Nah, mana teh? jadi ini teh ieu nya ieu mah cerita simpel we aya kan ini hajat yeuh urang teh pesen lagu si Malakama pas lagu eta der urang joget jogetnya teu mayar matak diaranana si Malakama Teu nyambung. teu nyambung da laguna si Malakama teu mayar teh Juga teh mana emang buah si Malakama teh kan buah non anu misteri, ya. Tak buat cikurang teh mana teh emang lahirna misteri gitu ting di apa pana bisa juga mata disebut buah si Malakama. beja mah urang teh lahir teh tinu buaya bodas buaya bodas. Nah, Ini kena batu misalnya sih. ini buaya buntu Iya, ya teh, si buaya bodas teh dulu nyisi orai koneng teh pernah jadi kapi naon eta kawarai koneng kepiceun aya Jadi si teh layar raka dicak-cak. Cak bodas anjing. tah Kang Abila aya pertanyaan hiji teh abinya teu kudu asal dijawab. dia wae hiji teh dari hiji tapi jero ieu mah hiji tapi jero nya Kang Abila teh naon sampeyan teh kan enak nu reak ya khususna nu reak tah di nu reak eta kan aya sabaraha hiji dogdog teh 4 aya 5 nya Beda-beda. Aya nu campur bohong kan aya campur ieu teh nanti tajidor aya nu teh tambahan. tah saurna eta teh cenah si dogdog eta teh naon namanya teh diisian nah halanna eta nepi henteu Tahu kali jawab. Orang iklan heula, soalnya loba duluan deui. Loba iklan gitu, majalah jajar. Woi, jeung penonton tong ribut teuing nya, euy. Tong mana-mana di dieu, harus penonton tos sareng Guar Channel.